Abang bro. Oh iya Joy. Ngopi lah A. Siap. Udah sekalian bade eta A. Naon? Bade ngomong urusan kamari. Oh si Rindi. Mun. Kumaha? Kunaon sih? Gini nya teh setujuan anjing si Rindi. Padahal mah geus loba nu ngomong, kurang teh cocok nih si Rindi. Oh, jadi kieu. Jelaskeun ku heuh. Sok. Dengekeun. Oh. Dengekeun. Oh, aing ngadenge dah. Siap. Baheula. Age sempet deket jeung lanceukna teh. Si Dedes apa? Apal? Di deketan ku teh. Main ke rumahna. Tapi eta anu ngaranna indungna lewel minta ampun. Eta mah tos kitu dibawa lagi bawel. Diusir di rumah. Tenang A, kejadian A mau sampai orang di si Rindi. Masa lalu A, masalah A. Orang di sini udah beda. Tah, anu disieun ku ayeuna disini terulang deui jiga anu baheula gitu. Ya. Ya maksud AA cukup A aja lah nu ngalaman juga gitu. Yang gas, lain aing erek kasih Rindi heula. Heuh atuh sok. Ada orang mah hiji sih permintaan mohon doa di mana A? Atuh jelas ka adi aing nu ganteng juga kieu mah kaku aing teh. Oh yo Tapi A lumayan jeung teh Yati. Aman. Nu hese aing mah weuh. Tapi kan kieu A. Kelemahan wanita kan ada titik 3K. Apa tuh? Eta kepastian, Oke. kenyamanan, Siap. yang paling penting A, Naon? kesetiaan. Ujal lah. Oh jadi kan berarti. Bener. Oke bro, udah ada kita lah. Kan yang Rindi. Pamit dah. Ya. Oke. Oke. Joy, kade. Enak sih A. Enak nih. Hah? Enak nih. Mana? Apel bukan itu. Boga di ATM aya 550 mah. Waduh. Merek-merek mah merek bet tuh. Kamari meuli bensin teh kuat kamen tak aina yang gagayan apel. Kapan eta macan eta cenah kok ditransfer. Oke, geus atuh syukur juga. Oke. Siap bro. Siap. Oke. Semoga suksesnya kata Yati. Amin. Oke. Assalamualaikum. Joy. Hoi. Waalaikumsalam. Yoi, udah terakhir. Alhamdulillah. Ini apel tidak di mall. Jadi atuh. Itu siap tuh ganti baju nih gayanya nih mah. Tenang atuh. Itu ganti lah. Siap. Joy. Nanya deh. Tuh aya kopi jeung udud aing minta kajin teu. Ayo nanti lu bungkusnya ya. Aya tuh orang kopi. Enggak. Yo, wah. Buset, ini mah minum musik air. Aduh, kamu sekan aing. Beunah kopi euy. Filter teh sampai kamu. Pas geus nyokot teh bantu baju beunah aja lah. Lu bareng-barengnya. Oke, siap Joy. Dulu dong, ya tuh. Yo. Gaya ho jeung gaya. Wah, langsung mana? Lagi sana ke sini. Kalah. Kula Pak Ibu mah. Ana siap teu ngayakeun kalau si Rindi. Siap. Siap. Siap bener ya siap. Siap atuh siap mah. Wah, langsung lah. Ayo tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Badeka Mamar, calon mertua. Abina hari gitu kan? Gantong. Ngaca gua tah. Enggak. Oke, cocok, guys.
Oke. Jadi sukses loh. Moga-moga ya nama tadi usir deui ku indung kolotna. Mohon. Oke. Semangat semua sukses oke. Oke, thank you benar ya. Ayo kasih selatunya. Nyana guys, semoga sukses ya. Siap nuhun. Aja aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama dalam mertua. Sehat, Mam. Sehat mana pasti mana ka dia geus diusir datang deui. Sabar, Ma. Semua masalah bisa selesaikan secara baik-baik. Naon anu alus, jelo banget mana bege urang teh sebel. Ma, Oji teh kapan lelakinya dari kesempatan. Kesempatan naon maneh teu bogana naon yang diberi kesempatan. Oji bade ngabuktikan mah ka Mama bahwa Oji serius kan yang Rindi. Naon maneh buktina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga ah kalau bet. Mulai. Please. Sampai rahat tuh aku dengan tosan. Nantosan naon ai. Asa teh Elis mah teu pernah mere harapan ka aku. Iya sih. Tapi ya berharap terus ke Elis. Atuh yakinkeun Elis na aku ah. Kumaha carana tuh? Ih, ajang ge mah. Teu bisa sebenarnya disko sa Ojoy teh. Nah, geuning kudu ngabahas Aojoy. Terus bahas kita. Ya ayeuna mah Elis daek teh jadi kabogoa. Ari masalah bogoh mah aku mangke wae. Ya budak balik deui asa jadi waas inget ka bapana heueuh atuh sugan we bener. Masa katu kajero. Yes, akhirnya. Ayo Joy. Mangga kalebet Joy. Sok langsung calik bae nya. Rindi, iya ya kabogo mana ya? Rindi. Ojoy, bade ngopi ah. Boleh sayang. Kangen kopi bikinannya. Wis. Enggak ah dileut kopinya. Oh pasti. Enak pisan. Neng ate bade cerita tentang kemari tentang cerita. Mohon ah teu naon. Ku neng naon di tos dihampura. Tong kitu sayang. Nya di oge apal ah. Mungkin Aciwong masih marah soal masalah lalunya. Kok neng bisa apa sih? Mohon apal kan dulu sebelum Teh Dedes ke Ampe, Teh Dedes sering curhat ke Rindi. Oh berarti ate salah dong milih neng jadi pacar A. Naon sih ah, penggembel gombal. Soal di gombal serius. Neng A ada sesuatu dong. Naon atuh? Kepo. Buat Neng? Iya, buat siapa lagi? Welcome. Neng, sebenarnya nama gue baru ninggalin Neng. Baru angkat ke Jakarta. Mama dadah. Udah balik kembali Neng. Aku mau buktikan kemauan Neng. Doa terus buat masa depan kita. Si Mama kamarana. Puguh nuju babarantu di saderek ah. Je, bade pamit teh. Sugan bade angkat deui ah. Nya Neng. Kenji bade angkat sareng Ojoy. Mohon ah hati-hati we jaga kesehatan sing digampilkeun rezekina. Amin. Yantos tuh Neng bade pulang. Oh, mohon atuh ah. Hati-hati we ah. Mohon.
Waalaikumsalam. Teh, aya Rindina teh? Dia kalabat. Pantai ayah si Rindina oge nih. Kemana? Duka nuju jalan-jalan sareng ka Bogohna. Jalan-jalan kemana gitu? Duka ka mana tapi dati tadi sih kaluar nama. Ayo yo, aku sip deui kira ieu mah. Naon, Cing? Urang geus apal. Apal naon ih? Si Rindi geus satujuan kan? Maknya, iraha. Sugan awe jai ka rumah si Rindi. Eta teh dicarekan ku mamahna. Nya henteu pan bareto teu jadi kalanceukna sugan wae nama jadi jodoh adik urang. Ih, Dedes, eta aya salah Cing cemburu. Cemburu naon ngerakeun geus boga budak. Dedes, sayang apal teh? Ya Allah, neni hirup manis sapoe lamun teu ngagosip teh hareudang sakumaha. Kapan si Elis jadian ning si Jangjeng? Nanya, Nya tadi si Elis nang WA. terus ayeuna gosip naon deui? Yang satu Dedes gitu bae lah gosipna urang pamit heula nya. Nuhun atuh. Hati-hati nya nih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan, aya Rindinya? Teu aya tuntan aya neng Rindina ge geus aya nu bogoheun. Aduh. Kumaha tuh? Ieu tos mau bingkisan yo. Bawa deh balik. Ya jang si tante bae tuh yo. Awal. Bawa deh balik. Yang satu. Kusir deui euy, tante. Balik ka ieu mah kolor.